Ayo. Lantas di mana, Pak? Pak. Alhamdulillah. Mending hayain ka dieu teh aing teh. Aya keperjogian lah. Kayu naon aing teh? Udah kasado ya tugas kami bukan dieu. Weuh, urang mah masalah duit mah urang aya kudu jadi tadi weuh. Apalan cenah siga dukun. Aing teh dia baca tuh ulin ka aing panjang nginjem duit. Kira ku badayo cenah teh ka aing moal mere. Weuh asli na bae kita tadi ieu kota kieu weuhan. Percaya cenah teh boga duit mah. Cing nanti percaya ke mah wae. Sia teh kontrakan boga. Kebon kadu anjing lega. Piraku sia teh kamari diajarkeun geus jual kadu. Kadu naon gua ge encan. Balik ke 100 dibayar lah. Kalau gitu 100 cuma lagi dibayar sekalian hijikeun. Weuh aing lamun aya mah ku aing bari teh pan teh. Pese ieu. Mana aing teh udah teh ngopi tadi ge. Tapi aya nanggut 100. Weuh aing mun aya mah kudu nyanyi teh kudu kumaha aing ngosor ku aing ces na. Oke, gajian ku abi dibayar. Teu gablek cek aing teh. Weuh 100 wae teh mau mere. Nah, naon dibikeun aku aing atuh rumah. Rek anjing mutut kasih ranca teh Waalaikumsalam. Gablek gitu sia teh nginjem 100 ku aing can bayar. Boga mah aing ku aing kembali kopi jeung urut ku aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ye. Mantap. Zaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Temen-temenan Ustaz. Tadi ya. Mohon dia nuju ngopi. Nuju ngopi mana? Cari kan sok. Non, paling dia. Rusuk ieu kan abi pamanawi mati abi teh kan aing ka perjogian bade kan sanes deui ieu kalau sana ya tahu tadi dia. Si Bang Doyok teh nuju teu damang Ustaz. Dia teh bade dicari ke rumah sakit bingung. Biaya punggung. Dia mah menawi aya rambut 100 kangge si Bang Doyok ke rumah sakit gitu. Menawi ieu kangge nyewa mobil Ustaz. Mohon mangga. Aya. Tuna. Pami gajian. Saya ikut nabana. Mohon. Atuh hawatos atuh nuhun pisan posal hawatos Bang Doyok. Abi bade udahan dalam mobil. Teras wae teh. Mohon bade dicari ke rumah sakit. Mangga si enggal daman gitu waduh. Belum pesan. Sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ajeun ka dieu duit. Ya sabar. Ieu urang keur usaha. Kurang keur dibayar. Kalau masalah itu sih. Mana deui nyangan? Nya, engke geus meunang urangnya dibayar. Tunggu aca kedeung urang keur berusaha heula. Ieu lo masan omong. Oke. Sikitli. Atas duluan yuk. Akangen. Manawi aya. Yo. Kabar duka. Bukan naon, Aing geus tiba si Badoyok. Si Badoyok sakit keras. Kudu segera dibawa ke rumah sakit. Tak aing geus minta sumbangan. Dia dipanggil jeung si Ustad. Ku aing minta sumbangan mere 100. Maneh wayahna kudu mere. Demi kawan. Mang, naya naon ramean kieu? Kebenaran aya maneh Nur. Naon? Ieu si Badoyok sakit keras. Pokoknya mah Sakit keras kumaha tadi borang aing papanggih. ayeuna ge dibawa ke rumah sakit. Tadadak. Heuh teu boga biaya ieu teh aing bingung sebagai babaturan anu urang teh kudu arudunan. Tuh, tingali. Ieu kana aing menang 100. Maneh we Bener panyakit naon pan tadi kena naya keneh Wadoyok kenan. engke. Dia nu mah carita nama ge geus buguda. Penyakit teh can terdeteksi gitu tah. Kayak geus di rumah sakit kareka nyahoan meureun. Pokoknya masih Badoyok teh Geus aing 100 geus aing buru wayu. Mana Mana buru? Buru ting sok aya we bebelet kana teh cek aing kenan. Ini baru nyekal betul. Kita aing 100 Aing sarua 100 anu aing oge. Buru aing. Mesti kira itu aing kapel lah. Dia aing mah ieu dia ek dipake nyewa ambulan, ek neang ambulan. Nyewa ieu Jika itu atuh aing ambulan di desa gratis teh. Gratis nyewa ieu. Lo tah aing teu merek rokok bacan mah kan supir kan batin. Kumaha atuh da ieu? Pokona aing neang ambulan. Tunjung. Juk. Mana bisa rek di lombok mas Badoyok. Rek atuh karunya ya Pak. Sana kaya deui aing mah. Enggak ganggu wae goblok kakek kita mah cek aing geus. Siapa karunya Wadoyok itu mah parah cenah. Ya, bebe aing nungguan meureun di jero tuh. Alah Kayak deui ya aing genan. Bebek.
Iya aya Ya, dibayar kurang ge. maka Kudu hayu wae nelponan we. atuh udah butuh mang itu budak kering nah kumaha aing mah. Percaya bilang minjem duit 300 wae ge. Isukan nginjem deui bukan itu budak kering karunya. Dia ka mana eta? Awas sih mun untung ku aing teh diblokir ge nelponan. Nagih tapi teu kudu hayu we ngol detik nelponan mana-mana. Kering budak. Masih Untung aing ngaloba duit. Gila ya Pak Ustaz. Iya terus balik alhamdulillah salam sunah abi teh tadi sulit gitu kalau penasaran ngajak Abi dibantuna cenah wadoyo kudur cenah bade di sana rumah sakit bubu ka Pak Ustaz ge sami nambut hartos 100 sakitu-kitu eta ge amplop ladang tahlil tadi abi ge sami Pak Ustaz. Pinjam 100 abi oke sami ka adek kitu ge sami nambut 100. wadoyokna gering teu di bubu abi ka dieu teh bener abi teh naroskeun bener teu nah kapan wadoyok ya udah mah wadoyok Nawa cenah gering wa. gering cek saha ai Abah tadi kena wadoyok kritis cenah rek bawa ka rumah sakit ayeuna kritis naon si kunyuk mah tadi mah aing pinjam duit 100.000 saha aki-aki labi ku aing teh dibayar kawin yang duit 100 ka urang wangi nginjem duit 100 sarua wa. 100 naon 100.000 Kapal usah 100 ada tahlil sakitu-kituna jeung mulai beas lah. 100 atau salawat. Heeh, atau salawat. nah kira Ini buka beres. Beres ieu mah. beres ya bener dok Nang duit teu bayar. Aing bakal cerdas. Bisa we ngalah duit teu bayar. Yo, kudu di omahan Ustaz. Si Kabastur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ribu-ribu. Si Abah Jack nambut artos kapal Ustad 100 ka ieu 100 nyebabna wadoyok kudur ya wadoyokna Sugan ente nempo teh Mang Jack. Bang Jack, biar tas papangi mana tas bayar kawin 300 ya duit. Utang ka uring Bang. Itu butuh duit. Mama maksudna kumaha ya? Jadi manehna teh boga utang ka uring. Uring teh butuh duit ditagih ku uring teh. Yo manehna bayar 300. Berarti Mang ieu duit ti urang ieu. ya kita usah ladang tahlil deh Mang Jack di mana? Bang Jack tadi ka ditu tuh kamu. Teh. Wayu. Wayu. ieu mah bener ieu kudu diliungkeun ieu mah ka Ustad wani nipu ieu mah Eta mah wani nipu eta mah diomongkeun Pak Ustaz. dasar caki meot ampun Ayo Ilu. Siap. Aya naon kok geus dibayar? Geus pokona kita selesaikan siap Ilu. Ngilu ka mana sih teh? Siap Ilu geus siap Pak. Siap. Pan geus dibayar. Yuk, iya Bro. Salik. Tolong jelaskan Yuk, bahaya sina. Kenapa ampun aing disebut gering sekarang cager sanyanya? Ngomong ka aing cenah wadoyok gering eta teh. Fungsina teh sehat walafiat. Si ieu memaksa wae dan dihutang ka aing badoyok. Lah itu carana tuh. Da mane jadi jelema pelit atuh aing minjeman teh. Pan aing teu gablek naon dibikeun. Ayo. Ya tetep salah maneh teh bere nginjem ka aing. Pak Ustaz kami nyari Ustaz kan ada salton dosan. ya Mang Jack mah ka Pak Ustad ge wani nipu atuh ampun teuing ya Mang Jack kupingkeun nya jalma nu sok babari mayar hutang teh sok babari milikna alus Dengekeun sia jalma abah da. Dengekeun Kumaha sih? Mang Jack jalma nu sok babari mayar hutang teh babari kana milik alus nantong mayarna ladang nipu dengekeun salah sia si badoyok. Aing kumaha? Da mane betul bere nginjem ka aing atuh. Pan aing teu gablek cek aing teh. Sia pelit we. Dengekeun Lata Pak Ustaz keur ngomong. Joko nyebut gering kayak kumaha gering beneran Geunah aing jalma jajak ieu aing sebut gering. Tonjok tendana ku aing. Wah, baru cenah wa teh burut cenah tadi mah aslina. Bro, aing mah Oh, tah tenyakeun ka ade. bener bi tadi ngomong gitu aing. Oh, cenah. Tadi saluana hantu aing mah. Tahu ya, aing teu naon. Aing mah coba ngomong ke maneh. Kikituan tadinya di kudu. Ya, Mang Jack nak pas lain setuk we tuh. Minjem aing gitu, aing nagih hutang. Ngomong jujur tadi kawan. Emang maneh mere. Oh, aing teu gablek. Jujur salah, jujur salah. Aduh, bener lah. ayo apa Aing kan heula tak serius dah.
Mang Jack nya ulah sekali-kali deui geus aya nama silih hampura wadoyokna sing damang Mang Jackna sambetana si enggal kabayar si aana bere kesempatan sakedap nya karunya asal ulah nipu deui nya komo nipu ustad mah dorakana 2 kali Apunten kesadenur, apunten nya. Nah, masuk deui sia. Badoyok. Oke aman. Dia kumaha ditanya hampura teh Pelit coba. atos aya nama atos Gas bah. Pelit itu gablek kumaha aing cen teh. Pura-pura terpercaya siap pira